Nuhun sih nuhun neng, tapi naon ah? ya tinggal iku neng. Dompet am nih geus ieu kieu jika makam karungkun. Kan tunggal dinten ieu ah. Ieu nembe ge sakali neng. Kumamun unggal dinten ngajajaran neng. Bisa muat ngorak meureun. Gembe atuh ambe jadi babaturan si Binas. Astagfirullah neng, piraku ieu sakieu imut naik jadi balad si Binas. Terus ayo dilebet ngobrolnya tiris di dia mah ayo. Pugu ge nya neng ieu teh tiris. Tos atuh ayo cong ka lebet. Eta geuning tos aya kembang sareng burung. Emang ulang tahun ayeuna. Itu neng, eta mah meureun. Kalakuan si Binas di nama. Antu si Binas mah tara ngomenu kitu. Paling karesepna ngome bancet. Ih, biceun asieun. Ngatu ke cong pamijieunkeun. Ieu kalakuan saha euy. Redang di helm. Anak bancet nanti dulu. Nih. Ya lumayan jangan ke atas dah. Ayo cong kelebet ya sabogoleran meureun di dieu cangkel yuk. Wah, geus ngajakan bogoleran. Buah-buah hayangan itu seneng. Ayolah siap. Sok aja calik heula. Mau naik siap. Panas dia neng, kelak dari kita neng. Awe deh naon? Malah neng. Cipanas we. Ketang kopian. Tapi gulaan salit. Nyebutnya yang ci kopi menidugikeun ka belibet kitu. Hehehe. Geus enggal buru tinyu neng ieu. Haus ya tidak tadi lelempangan. Nya tuh ayeuna bade ditinyu. Tosan ya. Nya sok neng. Tong lami tapi nya. Ieu kopina sesuai permintaan. Duh mantap, emang geus lah calon di pamajikaneun bener ya. Coba heula neng. Bruh. Astagfirullahaladzim. Si tulang anjing kerajet datang disembur aing. Atuh bongan we sama datang kalah ngareruas, jadi we ku aing kasembur. Kela, aya naon Binas? Geuning di ditu aya kembang jeung lilin sih. Tah, tadi babaturan nasi cungkring merawat dukun ka dieu. Pantesan tadi aya lilin jeung kembang alebatan sajen wae. Heeh. Sugan teh kalakuan maneh tadi teh Nas? Kehet kena aing diuri. Tongo. Jurig-jurig janan aing mah datara musrik. Heeh. Palingan maneh tadi mu kena euy. Lain mu kena ieu teh. Aing teh jurig jalu cungur. Lah, ai sugan teh maneh teh jurig bikang. Sian, teu bisa ngabedakeun mana jalu jeung bikang sia mah. Pasta jeung beungeut maneh teh jelas gitu dah. Si anjing jurig bangka waras ya mah. Udah sia mah dimukena. Sia teh jiga si ieu, jiga si Nisa Samijan. Di bejaan lain mu kenanya. Ningrat wartosan lu kasih cungkring itu tuh. Sabar Nas, tapi eta kumaha wae tadi si dukun jeung barudakna. Meureun niatna mah neng tadi teh rek ngusir Binas supaya Binasna teu di dieu. Terus kumaha? Nas teu naon? Teu naon si neng Binas mah, kan neng terang mun Binas mah kan strong. Kumaha teh eta barudak Nas? Lali ieu da, mengkorek ngusir urang bari memoa dukun. Tapi teh kunaon pas urang nongol kalah-kalabur maranehna. Nyauhun atuh, pan Binas teh juri. Nya hilap neng. Geus Binas lah gerainit maneh mah. Sok ganggu wae nu keur bobogohan wae sia. Cing waktu cungkring, urang teh kakara kaluar sih teh. Geus ditahinit di wae. Nya wios, palamun misalnya aya jalmi duaan mah, nu katuhna setan. Ieu setanna. Nya bener kata geus balik lagi di cicing di. Kena aing juri, sagalasan disalahkeun ka aing ayo. Kela neng, teh asa lapar ya teh. Neng lapar teu? Nya neng ge lapar, tapi dah di bumi teh aya sangu. Kan sadi dinten amang jeung Aduh. Terus atuh can meser neng. Tapi neng nu mayarna. Manya neng nu mayarna, teu isin.
Pan Neng terang dompet A atau sakarat tadi shopping jeung Neng. Nyatu Neng nu mayar. Pantas tajeng banget sarua jeung sarakeuna. Enggak Neng Winas. Ayo Neng, hoyong tuang sarang naon? Naonnya? Kue tiaw ya? Kue tiaw. Eta teh kue samodel naon Neng? Eta geuning A, minu paranjang sabari gepeng. Nu sok aya di tukang nasi goreng. Kue tiaw eta mah Neng, kue tiaw sanes kue tiaw tapi kue tiaw. Urang mau ditawaran kring. Asia teh pan jurig, biraku sia jurig barang hakan. Aduh, poho. Siapa jurig teh tara sadar diri. Duh, suara tuh nya. Ya Neng, ada suara dia. Tahu ya tuh nya ada suara dia. Kena-kena tos suara main uih wae. Hehe, atuh da kumaha deui Neng. Tahu ya tuh nya. Mangga, mau ngendong gitu. Malah ditangen dong. Bade atuh Neng. Emang nggak tawar gata. Dasar banget masuk. Ayo siapa balik? Nih, hai haneur keneh kata jurig. Modal-modal tinggi. Tuh aja deh. Kumanya melengnya kata jurig. Terus mawa dukun anggar udah keneh. Cai mah eta mah dukun awe nu tolong. Udah ge dukun cabul aya ngebasmi jurig. Bijak lah. Tong diingat-ingat deui sarua aing handeuleun keneh. Ulah kalau kapusing-pusing kana otak. Para buat batur. Sok anjing mareli. Bali hiji. Gratis hiji. Sok mareli. Bisi dihakan ku aing. Panas euy. Johan heula. Kakak. Aya naon kitu Jang? Tara itu jelema sawawu cok. Mana Jang? Itu tuh nu keur dagang para buat batur. Mau sampeurkeun yuk. Atuh yuk. Tah, di kiri cu. Satu orang bantu gue dong. Di kiri. Satu orang. Iya satu orang di kiri. Tunggu we kenapa apa atunya? Bung budak ayeuna. Hah? Usah ah. Para buat. Pilih. Tahu. Oli. Yuk bantuan orang Jang, woi bantuan mau. Orang kenok yuk, mau tiba apa yuk? Posisi yuk bantuan. Bantuan Jang, bantuan. Aduh anjay eta jelema budak ayeuna. Tumpu teh kana HP tumpu. Ieu mah dimaksud aja. Tah geuning, aya nu rek meuli. Sok Jang, pilihan. Mumpung promosi kene. Sok pilih. Kela mangkela hampura ya. Urang lain ek meuli nya. Tapi urang nempo bebenguk mah asa teu asing. Sugan terek meuli ka dieu teh. Urang biasa-asa Jang. Tapi di mana nya? Heueuh pan. Wing biasa wau. Tapi di mana nya? Ari saria teh ngomong nahaon atuh nya. Kela. Ari ieu naon mang? Geuning euy. Bisa wau wing ieu. Kumaha kitu Jang? Tah pakekeun lagi. Sok gerakeun tos. Oh iya geura mang. Embung ah. Sok teu karti wae geus. Kalau tuh. Tuh. Pun. Nya. Ayo nyanyaan. Ieu mah asa kena bebeungeutana ge ieu mah bener ieu mah bebeungeutana ge na. Dukun cabul anu kamari teh. Hep Jang. Ya kondisina keur serius ya. Kamari teh urang teh nyewa mang. Aya duit dibikeun, duit aya keneh. Beuh diekeun duit urang. Kela. Kapan geus dibelikeun lilin jeung kembang ku mang? Tah aing mah pokona mah teu hayang apal pokona mah. Duit kudu dibalikeun ayeuna. Aing malah mun teu kajentek gelut sok ayeuna sok. Kumaha dikah lah. Barukan aing wani.
Si anjing wani-wani bari munur. Kalah tuh. Anjing Jang ngeluarkeun peso kabur. Itu si anjing kalah kabur. Anjing sama wani nama senjata goblok. Buan. Hei Jang, si anjing kalah kabur. Aing terek nawaran peso. Jangan ganti rugi lu kemari. Tapi gelut tuh baik sih. Rame. Selah. Liur. Gider we di lah. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Mana ini jalan aja? Mana? Gobloknya eta dukun cabul. Wanina teh make senjata si bangke. Untung aing keburu kabur. Mun teu kabur rumah, kabacok meureun aing euy. Maneh teu kena nahainan kabur ti heula. Hampur aja, urang sieun tuh da. Nya sarua uing ge sieun. Ngan ngawani-wani karep we. Lah sia gayana juga nunggu kikieuan. Kelak. Wani bari lompat. Lain kitu Jang. Uing kan pedah duaan. Ku sabab sia lompat, ya otomatis aing ge lompat. Jir Jang, karesel. Asih ge. Padahal mah kita tadi loba nu liwat tapi unduna hanya euy. Oh, maneh yang ditanya. Kelas. Kemana maneh Jang? Cicing tungguan. Hei Cin, keron maneh? Jang. Keur kieu we. Ka dia tuh. Aisyah naonan tuh bieu. Kapanan sih yang ditanya? Teu kitu oge atuh sia teh taplak. Jir Jang tempo. Naon? Aya awewe tuh tempo. Wanjay, heueuh geuning cocok. Keun lah. Ieu mah urusanna bagian uing. Maneh mah nempokeun we. Anjir, di bagian awewe mah lirikat. Hai Neng. Bade ka mana? Badai kapayun mangga Ih, si Neng meniru urusan teuing atuh. Ka dia atuh calik heula. Aya naon kitu Ai Neng teti palih mana? Ning Aa neme ningalian. Abi ti Cihanet ta bade kare rencangan di Payun. Ngomong-ngomong, Aa teh acan kenalan jeung Neng. Oh muhun hilap nami Abdi Markona. Nami Abi Malih bin Malu, satampan rupawan, sadusun Cigalontang. Salam kenal Neng. Aing maraneh kumaha sia teh Jang. Aing nu kenalan sia nu nyosor. mana? Aya di dieu. Ih tadi nama bade Kabumiyati, nah pendak di dieu. Neng aya teh sana. Kan ingat batuan pas zaman oleho. Ban geulis tara oleho. Cid leh. Maneh keur naon di dieu jeung bawa turun si Ati? Tuk kaup aya awe sautik pucung hul deui. Aduh, puguh. Teu kaup we uing bahagia saeutik teh. Sanajan maneh geus boga ning nyati kiran. Sok gagabah ai si ngomong teh. Ayo nah, suang ka bumi yuk. Hayu atuh. Kela atuh Neng urusan teh bade ka mana di? Ai si congi. Pantai teh geus ngomong rek emah Neng nyate. Iya. Ya mah teu ngarti. Pan ami rada lila ngobrolna jojo. Oh gitu. Hampura tuh Jang. Ayo atuh nah, di bumi yuk ngobrolna beraosen. Ih kan teh tadi ge hayu. Marangga Ari arurang moal diajak. Lah kenaon mari lu ge sia masuk mari kendaraan. Anjir, maneh mun sok kitu terus. Ih, tong gitu. Sok ya sayu bareng ngariring mah. Kabogoh maneh ge teu masalah nu boga imahna. Maneh nu riweuhna.
Geus atuh hayu tapi ulah ngerakeun, da marane masuk ngerakeun. Ini. Wuh.